kieu keur ulang-ulang lah. Halam sinani nelo halam. Bagus. Ai gelo kumaha kitu. Urang teh keur parusing bae itu duh aya kudu kumaha itu. Parusing. Asin enan aleh. Keur bararingung bae urang mah. Loba pikiran pisan eta nya aduh. Parusing ongko. Asin enan. Hat lan ulang. Tapi parusing lo lah ini. Tim kudu kumaha ya. Hawat umat tahun buat ini solusi aku. Sangkos dua solusi. Benar mun orang curhat ke mana aku mana rek dibere solusi gitu. Ya hawat umat lah. Jadi sebenarnya mah kieu be urang teh. Aduh aing bingung ngomongna be. Mah atuh. Era ngomong lagi urang. Dulu amal men. Bingung orang ternyata be, aing era ngomong mobil lah. Meskipun jeung CS ge era atuh ieu masalahna pribadi pan orang nyarita ka maneh ge. Ya Allah, haulu era Era nama be sebenarnya orang teh tapi dah orang kudu diceritakeun ngarah mengurangi beban orang rek cerita ka maneh. Jadi kieu sebenarnya mah be urang teh. Geus lila neun rahasia itu. Kan urang karek betus ka maneh we mah. Bobohana maneh CS urang. Jadi sebenarnya mah urang teh nongtot boa be. Waelan sunan. Allah aya boa halala. Benar urang mah. Teh nyarita wadua. Aslina arek nembo maneh. Aya urang mah. Siapa? Lo bisi mana terpercaya sok urang rek dibuktikan ya boa rek ditempokeun. Aku mah atuh beunya euy duh aing. Obatna naonnya? Era urang teh rek nanya teh, nanya ka batur teh era. Urang bobohana ka maneh we urang ngawanikeun teh. Ai urang bebeja ka batur mah pan engke urang bisa rebutan. Oh daerah atuh aing disebutan mah cenah meureun teh. Si Barnet nongtot boa, si Barnet nongtot boa mah nya kitu aing. Era tuh hayang. Nah, cuma begituan. Kan jelema teh sok jarulit ninganan ka urang. Batur teh sok harayang puas jelema teh komo netizen mah. Si Barnet nonton boa. Waktu siaga kalah nyebutan ka aing. Awas ya ku aing mun beja-beja ka batur eta urang nongtot boa. Batur ku aing awas we. Bel, antil atuh si Nunu oge bogan panyakit nonton boa nya. Cagernya namanya. Kayak ku maneh pang nanyakeun ka si Nunu. Mang Nu, hari ubar nonton boa naon gitu pas kamari Mang tong oblog tong wakaseri atau aing kala ya. Mang Nunu gitu. Teu lah Mang Nunu basa nonton boa ubarna kunaon gitu. Cenah meureunna saha nu nonton boa tong bejakeun urang ku aing awas nu bejakeun urang sia. Naon? Lola ya. Cacing naon? Cacing koot. Oh, sia mah kabaruang aing meusina bogo beuki cacing. Eta mending aing mah tanyakeun jeung ka si Nunu. Urang si teh teu kuat, ieu boa nongtot we. Goblok tong jeung cerita atuh sia teh. Yo, nya kudu bejakeun heula ka si Nunu ayeuna. Mang Nu, eta naon kitu obat nonton boa bahasa Mang Nu cager. Oh, obat nonton boa. Jeung maneh ulah bebeja urang nu nongtot boana, bejakeun batur. Nongtot boa. Buru eta sama lu rupa-rupa atuh. Burukeun nya ke bejaan urang. Hah? Nincak ti kotak lain lebok. Burukeun atuh aing mah. Kena tuh kudu dielap atuh da coper mun geus jiga. Lamot cetik. Buru. Burukan geura eta. Aing malang sih selebeo sok sieun we dibeja-beja ka batur aing nongtot bawa goblok. Harap. Soalna aing teu lah basa si Nunu nongtot bawa ku aing disebutan. Aina lamun mahana nyahon urang minum. Waduh, aing pegiat penduduk disebutan. Goblok. Si Barnet nongtot bawa aja nih seluruh. Aduh.
Kadung saya gawe teh sorangan mah wegah. Oh nungurian. Kuningan sampingan ya mah duitnya. Panen lila keneh tuh dah. Namun sih teh, bakal kecang apa ya teh? Emang apa kali? Itu ojek saya teh. Ayah aku. Naon kerah, tetanya. Omat naon Nyatu teuing sih menanyakan ka urang aing namun nyaho mah atuh meureunnan di ubaran. Mus cagur. Encan seteh. Ngan tapi ulah loba omong ka batur. Urang we beja ka batur geus cager teh bobohana sok sieun disebutan ku batur. Emang naon karah? Naon atunya? Saha ieu teh? Nama ayah we, ayah yakin sama Nunu. Teu nyaho urang oge, pan meureun urang ge ti ka ayeuna teh nang toot bool keneh. Tapi ulah ganeng heueuh, ulah bebeja ka batur urang nang toot bool. Era? Can sarua. Mau kemana tuh dah? Urang ge ceutan mangi-mangi tapi ka ayeuna teh. Sakaran nang toot bool teh? Ya, ayah memang nama. Guys, yang mau ngabejaan mah ku aing mah dibere nyaho we obatna naon? Ayo nama we lamun nyaho we obatna urang lalalengaan urang mela Messi. Bejaan saheula nang toot boolna. Cengar-cengir sia. Hah? Mau barnet? Ngebalik sih teh selebel. Wah. Goblok. Tieulah mah ka aing kat ngekeak nyebutan nang toot bool. Eno maneh nanya nang toot bool. Hah, sia karasa tah. Ajab. Atuh da naon aing mah teu nyaho obatna. Aha. Urang juga ide bel. Lah, pokoknya mah hayu ngilu. Ya ka dieu. Lah, gak neng pokoknya mah menang duit. Oh, siap. Eta cokotan bel. Heeh. Moal cokotan. Heeh, geus lah. Mahin sakit teh. Ada ke coba? Lain. Ari maneh di imah Cipanas teu? Tah lamun aja mah, ieu tinyuh di imah maneh. Ku cegeun we. Abis siga kopi. Tangke bikin ka Mang Barnet ku maneh. Pentah we duitna. Omongkeun kitu Mang Nunu ge ieu teh ubar teh menang di Singapura kitu jauh heuh. Heeh. Wah, tinyuh ke kumana di imah maneh. Bikin caina heuh. Heeh. Bel kumaha menang teh? Oh, bagus. Heuh sungkur tinyu. Awas ya tong loba ganeng ka batur sia. Siap. Bukan. Oh, bukan. Teu kuat urang nyeri ya bool. Oh, kudu ditinyuhnya cenah. Mana? Duit gampang duit nama. Jauh di mana itu? Singapura.
Urang ke dibayar ka dia urang teh kuat ibu nongtot. Siapa euy sabaraha tuh? 500. Eueuh 500 mah. Ah. Allah. Yo geus bejakeun ka si Nunu teh tibang boga 100.000 kitu tah. Heeh. Awas ya ku aing mun bebeja ka batur urang boga penyakit nontot bola. Balik kula sa geus menang uang balik nya. Ieu bau na kieu geuningan aing mah ih. Payet geuningan bel. Ada kita merenang obat mah payetnya. Aduh. Aing teh sabal kieu teh. Bah. Pel, mana duitnya? Sabaraha? Mana nih? Oh, sok bagi 2. Buah edan sugan siapa mau disesuaikan kieu. Maksud aing mah recekeun heula bagi 2 lain disesuaikan kieu. Buah edan.